kamari bapakna dituding make ijazah palsu jadi wali kota na gubernur presiden meureun kuring mah teu palsu jeung henteu na walaupun sebagai warga Indonesia asli cinging dewek asli orang Indonesia ayeuna anakna dek dieureunkeun jadi wakil presiden kusaha ku geng jenderal cing inget ente geus karolot ulah mah moal jenderalna geus eureun mah lamun ente tukang tani moal kitu yeuh lamun Gibran digantina ku malaikat dewek percaya bener moal salah diganti ku jelema keneh mah narek bisa diganti ari ente rek ku ente rek ku keluarga ente ih cik mikir atuh siga nu moal paeh we ngeunteung